Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon teh? Iya, ngejemur acuk. Aduh, rajin atau nyuci pengen tanya. Menang enjing di sana mah. Oh, punten ieu teh hoyong terang nami daerah ieu naon? Nyalindung. Kampung naon ieu teh nya? Nyalindung. Oh, Kampung Nyalindung. Nuhun. Pami desana Desa Bojong. Desa Bojong. Oh, kecamatan Kalibundar. Kalibundar nya Nuhun. kecamatan. Sareng teh saha ieu teh? Nur Halimah. Oh, Teh Nur Halimah. Sareng saha tuh dia teh? Sareng Mama. Oh, sareng mama. Nuhun. Rajin. Aduh, Bade ka mana? tadi teh bade katongo ieu teh nuju ngeplog teh. Kalaksan ningali bumi di dieu gitu. Penasaran gitu hoyong mampir gitu. Aduh, raoseun nya di dieu teh. Aduh, mun paribasana mah saur-sapuh mah geuning tiis ceuli harang panon nya. Nya gitu. Pami di dieu mah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Ade Vlog. Selamat pagi sahabat semuanya yang selalu setia nonton video Ade Vlog. Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya dan digampangkan segala usahanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya sedang berada masih di daerah Bojong sahabat ya. Nah, ini saya sekarang sedang berada di perjalanan ya. Dan saya seperti biasa ya lagi ngevlog perkampungan di sini ya sahabat. Alhamdulillah tuh di sini mah padahal sekarang ini musim kemarau sahabat ya. Tapi di sini alhamdulillah ada masih banyak empang ya atau kula yang airnya masih subur-subur sahabat ya. Tuh. Dan lihat sebelah sana ada persawahannya ya sahabat, dan pohon-pohon kelapa yang tinggi-tinggi menjulang ya, dan pohon-pohon kayu yang rindang ya sahabat. Nah, ini tandanya di sini sangat subur-subur ya sahabat daerahnya, dan tanahnya masih subur di sini ya. Mungkin di sini masih di daerah perbukitan ya, karena belah sana tuh ke atas saya lihat ya, tuh di sana banyak pohon-pohon ya, kelihatannya hutan ya di sana. Tapi itu padahal kalau kita datangin itu rumah-rumah ya, ada rumah-rumah ya di sana ya, rumah penduduk ya. Nah, sekarang kita akan menelusuri jalan ini sahabat ya. Oke sahabat, simak terus videonya dan ikuti saya terus.
Alhamdulillah sahabat. Di sini di perjalanan juga masih banyak air sahabat ya. Tuh, benar-benar subur ya di sini. Dan di sini rumah yang kemarin saya tempo beberapa hari yang lalu ya, saya lewat ke rumah ini sahabat ya. Nah sekarang saya mau mampir ke rumah ini ya. Mudah-mudahan ada warganya ya di sini. Saya jadi penasaran mau mampir ke sini sahabat. Aduh, sangat indah sekali sahabat di sini perkampungannya. Dan suasananya sangat asri sekali. Pantesan orang-orang desa itu pada betah-betah ya di sini. Oke saya sahabat jadi penasaran ingin melihat ke sini, mau mampir ya, mau melihat suasana di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon teh? Iya, ngejemur acuh. Aduh, rajin atau nyuci pengen Menang enjing di sana mah. Oh, punten ya teh. Hoyong terang nami daerah ieu naon? Nyalindung. Kampung naon ieu teh? Nyalindung. Oh, Kampung Nyalindung. Nuhun. Kami desana Desa Bojong. Desa Bojong. Oh, kecamatan Kalibunder. Kalibunder ya, kecamatan Nuhun. yang. Sareng teh saha teh? Nur Halimah. Oh, Teh Nur Halimah. Sareng saha tuh dia teh? Sareng mama. Oh, sareng mama. Nuhun. Rajin. Aduh, Bade ka mana? tadi teh bade katongo ieu teh nuju ngeplong teh. Kalaksan ningali bumi di dieu gitu. Penasaran gitu hoyong mampir gitu. Aduh. Raoseun nya di dieu teh. Aduh, mani paribasa nama saur-sapuh mah geuning. Tiis ceuli herang panon nya. Iya, gitu. Kami di dieu. Aduh, sahabat. Saya ketemu sama Teh Nur Halimah sahabat ini. Lagi nyuci pakaian. Aduh, mohon hatur nuhun tehnya. Aduh. Pilih capek. Bapak kita Aduh. itu. Teh ngawaga teh. Entah. Aduh. Sahabat. Mama. Iya. Oh, iya si ibunya. Bu. Mohon. Punten Ibu. Aduh, ya sudah Dena. Iya, cucu. Oh, cucu ibunya. Oh, diganteng gitu. Masya Allah, sahabat. Bade ngaleut mah. Aduh, hatur nuhun teh. Orangnya anak. Hatur nuhun. Aduh. Nah, sahabat, kalau di pedesaan itu ya sudah jadi tradisi ya kalau ada tamu itu suka disuguhkan air atau apa namanya kue-kue biasanya gitu ya sahabat. Tapi kalau saya sih kalau udah dikasih air juga sudah alhamdulillah gitu. Aduh si ibu hari nama teh si teteh teh murangkali ibu. Iya. Oh mohon gaduh sabar hiji murangkali ibu. Abi. Mohon Gaduh opa. gaduh opa. Iya. Sadaya teh gaduh opa. Iya, sadayana. Pamaget istri. Istri sadayana. Oh istri sadayana. Iya. Oh tapi entos nalikah gitu. Atas itu namanya Jude. Eh, Pangalitna. Pangalitna nu mana ibu? Tujuh sekolah. Oh sekolah. Ya, bade ngaleut. Aduh, hatur nuhun teh. Mohon. Aduh sahabat tuh dikasih minum. Oh ini teh putra teteh. Mohon. Oh teteh itu udah punya anak ya. Oh, udah berapa tahun umurnya itu? 1 tahun setengah. Oh 1 tahun setengah. Udah disunat? Belum. Belum ya. Aduh berarti sebentar lagi teteh mau apa? Mau ini ya, mau nyunatin ya. Sebentar lagi. Tinggal beberapa bulan lagi kali ya, Mbak. Ya, Bu. Oke, sana.
Teteh sareng ibu tengah wagal ya abdi. Enten. Aduh ngiring calik heula di dieu ya. Besok mah nggak kadu kada malah ieu mah. Oh. Sadi dinten ge aya we di bumi nya ibu. Ngas umuran kali gitu. Sareng si teteh nanya. Aduh alhamdulillah meniraoseun kieu nya Bu nya. Bujang-bujang di leuweung. Leuweung kumaha yang meniraoseun kieuna. Kayak sesaha. Komo pami di kota mah ngebul ngararebul sareng garaneng ku mobil. Taos keneh di dieu nya di dieu. Aduh. Di dieu mah ibu hayang lauk kari ngala dikulah. Di dieu mah sebur keneh nya caina. Aduh. Seur kulah gitunya di dieu mah. Da sareng laukna teh ararageung dina kulah teh aduh raoseun nya. Sareng deui ningali kapayun tuh kacang ieu mah. Sameleun maneh reumah tinggal metik. Pami pada nyama teh ieu mah. Aduh. Ya Allah, masyaallah. Subur di dieu mah ya Allah ya Rabbi. Da ayeuna mah panginten teh acan musim pare nya Bu nya. Ya nama sadayana ge komo ka abdi mah musim kekeringan ayeuna teh. Aduh. Ditampi atuh ieu caina teh. Aduh, Bu. Ibu teh sawios di video ku abdi. Tetang-etang kanggo dokumentasi abdi nya. Mungkin upami hoyong ningali keindahan di kampung ieu sareng pendudukna anu ramah sareng kitu nya. Istilahna mah akuan lah gitu katamu teh. Abdi oge sampai ke disuguhan cai gitu. Mungkin tong mohon aduh tos hatur nuhun dipasihan cai oge. Mungkin tong dina YouTube abdi. Channel Ade Vlog nya Ibu. Abdi teh nuju bade ngevlog ke Politongo aduh seueur keneh nya perkampunganna ka abdi itu nya. Masih sami keneh daerah Bojong. Kampungnya Lindung nya. Oh berarti di dieu mah katinggalna ti katebihan mah ciga teu aya bumi kitu nya. Mohon tapi di ieu mah kurang kitu nya. Kalebet-lebet teh ditelusuri gitu ku abdi seueur bumi gitu bumi hungkul. Bumi sareng kulah, sareng sawah nya, sareng kebon-kebon lah pokona mah indah we lah di dieu mah. Tuh sahabat. Ibu teteh abdi ninggalian kukurlingan di suasana ieu sawios. Abdi resep ninggalian di payunan bumi gitu nya, di pengkeren bumi menikmati betah gitu nya. Aduh. Sareng ibu saha teh hilap deui teu naros. Ibu Nurjana. Mudah-mudahan ibu ari si bapana teu katinggal. Saya damel. Oh damel. Salam baktos di abdi kanggo ibu sareng bapak sareng tetehna oge sakeluarganya. Mudah-mudahan sarehat panjang umur. Dibabarikeun meuli rezekina sareng digampangkeun segala usahana. Muhun hapunten ibu teteh abdi tos kaganggu di dieu nya. Abdi bade lajeng ka Palitongo. Mohon. Puntennya ibu mangga. Assalamualaikum. Sahabat, vlog kali ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita sambung lagi besok di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.